Bismillahirrahmanirrahim. Harayu wang neraskeun deui hanca ngalogat kitab Jurumiyah kulukatan Sunda. Terus dugi kana babul mansubatil asma. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mansubatil asma'i ari eta bab martelakeun pirang-pirang isim anu dinasabkeun. Al mansubatu ari pirang-pirang kalimah isim anu wajib nasab. Khamsata asaro eta aya 15 tarkiban wahya sareng ari ieu khamsata asaro. Al maf'ulun bih eta kahiji tarkiban jadi maf'ul bih. Wal masdaru kadua masdar tanapi maf'ul mutlak. Wa dorpuz zamani sareng dorob zaman wa dorpu makani sareng dorob makan disebut tanapi maf'ul fih. Wal halu sareng tarkiban jadi hal. Wa tamyidu jeung jadi tamyiz wa mustasna sareng jadi mustasna nu dikaluarkeun. Wal ismula jeung jadi isimna la wa munada jeung tarkiban jadi munada wa khobaru kana jeung jadi khobar kana. Wa akhawatiha sareng runtuyan kana tanapi dulur kana. Wa ismu inna sareng jadi isim inna wa akhawatiha jeung runtuyan inna tanapi dulur inna. Wa maf'ulu min ajli sareng maf'ul min ajli wa maf'ulu ma'hu sareng jadi maf'ul ma'ah. Wa tabi'un jeung aya isim anu turut lil mansubi kana anu dinasabkeun wa huwa ari ieu tabi'un lil mansub. Arba'atu asya eta opat pirang-pirang perkara anatu tegeuna kain jadi sifat. Wal atfu kadua atop wa taukidu katilu taukid wa badalu kaopat badal. Babul maf'ul bih ari eta bab martelakeun maf'ul bih wa ari ngaran maf'ul bih. Ismun eta kedah kalimah isim bade isim sore atanapi muawwal bisore. Al mansubu anu dinasabkeun itu isim wajib nasab alladzi anu yaqu bakal tumiba bihi dina eta ladzi isim naon al fi'lu pagawean. Jadi kalimah nu katibaan ku pagawean. Nah wari contona darabtu geus neunggel kuring jaidan ka ki jaid nu diteunggel teh ki jaid nu neunggel kuring pagaweanana neunggel. Warokibtu jeung tumpak kuring al parosa kana kuda. Rokibtu tumpak tu kuring jadi fa'il pelaku al parosa nu ditumpakan nyata kuda. Macana al parosa darabtu jaidan dan wa huwa ari ieu maf'ul bih ala qismain eta kabagi dua bagian dohirin tegeuna kahiji maf'ul bih isim dohir. Maf'ul bih nu meunang nyieun tina isim dohir wa mudmarin jeung kadua isim domir. Maf'ul bih nu meunang nyieun tina isim domir. Paddohiru mangka ari maf'ul bih isim dohir ma eta perkara takoda manu tiala naon dikru nyaritakeun itu mah. Wa mudmaru sareng ari maf'ul bih isim domir qisman eta kabagi dua bagian. Eusina maf'ul bih isim dohir teh contoh nu tadi darabtu zaidan raqibtu parosa. Wa mudmaru sareng ari maf'ul bih isim domir qisman eta kabagi dua bagian mutasilun tegeuna kahiji domir maf'ul bih domir mutasil. Wa munfasilun yang kadua aya maf'ul bih domir munfasil. Pa mutasilu mangka ari contoh maf'ul bih domir mutasil. Isna asaro eta 12 nahu ari contona qauluka eta ucapan anjeun. Dorobani lapa dorobani. Dorobani geus neunggel jalma nikah kuring wa dorobana jeung geus neunggel jalma ka urang sadaya. Wa dorobaka jeung geus neunggel jalma ka anjeun wa dorobaki jeung neunggel jalma ka anjeun awewe. Wa dorobakuma jeung neunggel itu jalma ka anjeun dua anda laki atawa awewe.
Wadorobakum jeung geus neunggel jalma ka maraneh kabeh lalaki loba. Wadorobakuna jeung geus neunggel jalma kuna ka aranjeun awewe loba. Wadorobahu geus neunggel jalma ka lalaki hiji. Wadorobaha geus neunggel jalma ka awewe hiji. Wadorobahuma jeung geus neunggel jalma ka lalaki dua awewe dua nu teh dihareupeun. Wadorobahum jeung geus neunggel jalma hum ka ieu lalaki loba. Wadorobahuna geus neunggel jalma huna ka itu awewe loba. Wa munfasil wari maf'ul bi dhamir munfasil isna asaro eta 12. Nah wari contona qaulu ka eta ucapan anjeun iya ya eta lapan iya ya hartina ka kuring ngungkul. Wa iyana jeung ka urang sadaya. Wa iyaka jeung ka anjeun lalaki hiji. Wa iyaki jeung ka anjeun awewe hiji. Wa iyakuma jeung ka anjeun lalaki dua awewe dua. Wa iyakum jeung ka aranjeun lalaki loba. Wa iyakuna jeung ka itu wa iyakuna jeung ka itu awewe loba nu aya dihareupeun. Wa iyahu jeung ka awewe lalaki hiji nu teh dihareupeun. Wa iyaha jeung ka awewe hiji nu teh dihareupeun. Wa iyahuma jeung ka lalaki dua atau dua anu teh dihareupeun. Wa iyahum jeung ka itu lalaki loba nu teh dihareupeun. Wa iyahuna jeung ka itu awewe loba nu teu aya dihareupeun. Wallahu alam. Tos beres ngalogat maf'ul bih kenerangkeunana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar deui. Engke babul masdar.